أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Urang teh kudu percaya, hei dulur abdi sadaya, kadawuhan anu mulia, dawuh Allah anu kaya. Sadayana bakal nyorang, asukana hiji liang, bakal tumi baka urang, disimpan terus di ruang. Ngan ta bisa teajalna, asuka eta tempatna, ngasaan dina waktuna, pisah raga jeung nyawana. Anu disebutna maot, henteu budak henteu kolot, dina waktu narek maot, aya nu ngarasa repot. Di dinya sagala poho, panon molotot teu nenjo, sanajan ditojos peso, hila putra sareng bojo. Karasana keur sakarat, ripuna kaliwat-liwat, pikeun utara ibadat, dipaksa ku malaikat. Keur nu kafir mah dicabut, keur nu iman mah dijemput, kulawarga cerik ribut, bari cipanon muruluk. Saacan arwah kaluar, seueur anu henteu sabar, kulawarga singgaloar, anu sakarat mah lapar. Halab pasti karasa, haus leuwih ti puasa, pikeun anu loba dosa, rasana asa disiksa. Teu wakadi kaluarkeun, tina raga dipisahkeun, eta arwah ditempatkeun kana hiji patempatan. Tempat jalma nu doraka, nu katingali naraka, sabab pantona dibuka, kaduhung gawe doraka. Eta calon mayit bingung, kasaha men tapi tulung, bongan keur hirup adigung, henteu nurut kanu agung. Kumaha atuh ayeuna, kaduhung kabina-bina,
sabab geuseup waktuna